Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga sakitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok deuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdangu deui pamirsa dina laraga manjangkeun katineung nyambungkeun tali asih dina ngamumule budaya urang Sunda mangrupakeun dongeng Sunda anu dipedar ku Mang Odi nyaeta dina carios Gumilar. Carios dinten kamari teh dugi ka Asmita sareng si babah gondoknya nuju tarung patut tunggalan gitu tah pamirsa. Mangga urang ngajengkeun kumaha carios salajengna gitu. Sok dar. Lantaran ieu dua jalma teh padungdungna di sisi jalan gede atuh ti tata di oge geus pinuh ku nu lalajo diantep soteh teu dipisah dumeh sarerea naksir yen Asmita aya dina pihak anu unggul. Piraku bae atuh si babah teu bisa dielehkeun maung sancang talaga bodas wae anu kakon cara galakna teu manggap mulia. Sedengkeun ari ka si babah urang nangka payet mah eueuh nu teu ngararewaeun lantaran jelamna adigung. Maksudna teh kasih babah mah urang nangka payet teh ngararewaeun gitu. Lantaran jelamana adigung leungus ka urang lembur salilana ngan hayang ngahina wae. Komo jalma-jalma nu baroga warung mah kacida cecebna ka si babah gondok teh. Lantaran disaprak aya toko Cina di nangka payit warung-warung maranehanana jadi teu payu. Nu balanja teh ngagebregna teh ka toko si babah gondok. Sanajan bener jelemana mah pika cuaeun tapi kayaan barangna pepek jeung murah hargana. Ayeuna sanggeus kabuktian si babah gondok teh teu walakaya nu ngadegdeg teh ngalobakeun deui omong ngan regeyeng bae si babah teh direreyang pada mangku ku salarea ka jero tokona diasongkeun ka si ona pamajikanana nu tita tadi cangcingcong riweuh sorangan teu puguh ka hartina nah ngomong naon atuh nya pamirsa. Sedangkeun Asmita mah leos bae balik ka lemburna kalawan lengoh teu barang bawa sajajalan manehna teu waleh mikiran naon-naon anu bakal kahandapan ka hareupna lantaran tina perkara ributan jeung si babah gondok geus tangtu baris aya buntutna. Ayeuna urang nyaritakeun juragan ulah barja. Harita teh keur diiringkeun ku juru tulis Soma jeung tua kampung sanukrikeun mudun kakara balik ti kampung Cicapar. Dadakuna mah ngontrol lembur ditenan kahirupan rakyat ti kadeuketan. Hayang kasebut ku umum yen manehna benernya ka Soma. Walas asih kanu leutik malah dipuja diaralem yen manehna hiji lurah nu toweksa ka rahayatna.
Tapi da puguh najan bener bodoh biko oge urang lembur teh geus pada ngarti kumaha talajakna Lurah Bagja sapopoena. Sajabana ti hiji lurah nu kejem telenges teh oge geus kaustara. Kaustara teh pemirsa kasohor enten eta bahasa kapungkur nya. Enten kaustara teh atos kasohor dina hal ka gorenganana gitu tah kasohor dina hal ka gorenganana teh janten kasebatna teh kaustara gitu panginten mangga dilajang pemirsa. Manehna geus kaustara mata karanjang tukang udar edor neangan awe loyor paribasana mah tara ngalarung nu burung tara nyesakeun nu edan geus puguh nu lelenguhan mah kanu boga salaki ge geus teu aya rasa rumegag ai sakira manehna ngalayanan mah ih nya da digaleuy we eta teh pemirsa. Nauzubillahi min dzalik. Cik atuh ari kanu boga salaki mah atawa sabalikna mah ulah kitu peta beh ditu nama deui ti doraka kitu teh pepeuriheun nya pikiran kana pidorakaeun mah gitu anu aya mah mangprung we kana hawa nafsuna. Anu matak sakabeh rahayat atawa sakur bawahanana mah ka Juragan Lurah Bagja teh ngan saukur beungeut yang hareup ati mungkir kituna teh munasabah da lamun seug aya nu terang-terangan wani ngalawan atawa nembongkeun ka ceceupna moal kamana jigna pasti kapangberokan pi tempateunana. Atuh dina perkara reka perdaya fitnah khianat mah memang Lurah Bagja mah geus maher naker kuno di luhur anu ngajajah zaman harita kacida pisan kapakena lantaran pinter ngajalankeun siasat pat-pat gulipat ngajilat pantat sok sanajan ngorbankeun rahayat anu non rahayat jalata gitunya. Harita oge sajeroning lempang teh Lurah Bagja teu gerah alewoh we kawas biasana nganyari ngadadak lungguh kagugu ku deulanana keur waktu tadi basa di Cicapar. Dumadakan tadi manehna mireungeuh Nyi Esih pamajikanna Asmita keur memangku anakna. Nah atuh sakitu geus boga budak teh katampona kalakah beuki monyas we teuing pedah dedeuleuan nu mata karanjang atawa memang masih keneh boga kapanasaran lantaran waktu mikah hayang ka Nyi Esih teh pan keur parawan keneh. Jol anjog kalebah pengkolan lembur sasadah urip Juragan Lurah Bagja masih noyod teu mengkol. Atuh mang tua nanyakeun setengah hingetan. Nah moal ka sedah urip heula Juragan maksudna hayang dibawa ka Sarbini nu beunghar sabab geus moal salah deui beuteungna bakal butik trik. Hoream tembalna pondok bari bangkeun haseum baketut haseum bangkeun baketut haseum. Bade teraskan nangka pait kitu mang tua timbul deui harapanana lamun ngadatangan si Bobah Gondok pasti bakal manggih dodol Cina rokok cap gajah atawa cap bolong atuh dina balikna bakal nyakuan nya duit kitu nya duit pemasian si Bobah Gondok. Manggeus urang balik we embung sidik kulamah keur teu ngaranna awak ieu teh tembalna kitu teh mang tua mani melengek hanjelu ret ngaret ka juru tulis soma anu nyerengeh maur mun dipokeun mah meureun kieu basana teh rugi pisan ieu mah mungpung indit-inditan teh euy keun bae lah hayang dahar mah di imah sewang-sewangan bae. Memang waktu Juragan Bagja nyebut hoream waktu diingetan ka sedah urip lain alasan nu dijieun-jieun
mun keur waktu bareto mah labrak pisan ngadatangan imahna Pasar Bini teh. Tapi ayeuna pet pisan kitu na teh saprak ditampik ku Nyi Ikoh. Atuh waktu Pasar Bini minantuan nyaeta waktu ngawinkeun Nyi Ikoh ka Unan nya ka ngawinkeun Nyi Ikoh ka Unan najan diondang oge manehna gitu juragan Barja, juragan Lurah Barja teh teu datang minangka nama protesna meureun. Naha boga anak pantes teu dibikeun kamenak ngan meunang beja ti tua kampung cenah rame teu direnceng-renceng ku raramean. Ieu mah ised we ti ngarewahkeun hungkul atawa pakaulan hungkul nadar gitu. Nu ngariungna oge ngan sababaraha urang. Lain oge kapaksa atuh puguh jero-jero nama Pasar Bini teh teu doa saeutik-eutik acan da ari hatena mah medengkel kitu mendengkel handeueul dilaksanakeun so teh puraga tambah kadengda kitu mata hajat walimahan teh ngan saukur bancakan. Da maksud nama supaya kawin sore pegat isuk. Geus teu didenge kumaha ngadengderna nu ngomongkeun Pasar Bini beak bersih pada ngupat. Disebutkeun pipilih hayang nu leuwih koceplak meunang nu malarat trosa kajeun teuing kabeh oge taya nu didenge. Deleh isukan oge sina pembegatan deui kitu pikirna Pasar Bini. Tapi buktina sapoe dua poe titas pangantenan teu digomeng-gomeng nincak saminggu kakara Nyi Ikoh diberep perhatian ku kolotna yen kudu gancang-gancang menta diserahkeun. Nincak 2 minggu panganten teh bet kalah kah siga nu layeut. Nepi ka sabulan kalah kah beuki geugeut ka tempona teh. Dep ka Nyi Ikoh dilelekan ku Pasar Bini. Diwawaleh dinaha-naha bet kitu kalakuan. Ari tembalna teh geus jadi milik abdi kudu boga salaki ka Kang Unan. Kudu kitu mah nya ku kituna mah moal galider patekadan seja tetep kumaula kumerap ka nu jadi salaki taya maksud ngijing sila bengkok sembah. Pamiarsa sadaya ku robahna peta kalakuan Nyi Ikoh teh lantaran lain ngan ukur kebenaran, tapi ieu teh henteu leupas tina pagawean Abah Sura anu dina hiji waktu geus hasil bisa ngawawadianan ka Nyi Ikoh. Cek Bah Sura teh disebutkeun yen upama laki rabina teu lana kawin sore pegat isuk eta teh geus pasti panembleheun kagorengan aya di pihak awewe lantaran moal pati-pati diserahkeun lamun eta awewe teu ngabogaan cacat dina dirina. Mangkaning pamiarsa cek umumna teh mah sok asal bae lamun nuduh teh zaman ayeuna mah cek netizen gitu nya, zaman ayeuna mah nuduh teh sok asal wae gitu masyarakat mah gitu. Jeung galalak na teh teu aduh sakalina telat na oge gitu nya dina iya ngapungkeun dongeng aduh pada gerewekan ginian. Mangga urang teraskeun pamiarsa. Ting kecewis jalma-jalma nu ngaromong majar teh parawan tarangna mah pokona mah nu lain-lain we. Ulah ku ayana kajadian kieu teh si awewe moal boga salaki deui saumur-umur. Komo mun popotonganana goleng biwir mah heug diuar-uar. Majar teh popotonganana kitu cenah kaayaan dirina atuh bakal jauh kana payuna deui teh. Tah ieu nu jadi sabab marga lantaran teh anu matak Unan mah geus pinanggih jeung kasenangan. Manehna teu poho ka Abah Sura geus komo ka Asmita mah nu jadi sobatna. Apan manehna pisan nu jadi cukang lantaran Unan pinanggih jeung kasenangan. Minangka pamulang tarimana Asmita dijejehkeun dipangmelikeun saluwuk kebon jeung huma supaya teu ripuh-ripuh teuing da teu ngandalkeun tina areng hungkul. Ieu sababna nu matak Lurah Barja ngarasa hoream rek ngadatangan ka kampung sedahurip. Hoream ku nyeungna Nyi Ikoh hirupna ngahenang ngahening jeung Ki Unan salakina
anu cek maneh nama unan teh pantes jadi pangaritna anu mun didatangan oge matak bae panas hate. Keur mah tadi dicicapar geus ngarasa teu ngeunah mireungeuh Nyi Esi nu katemona matak hanaang nu keur hayang nginum sanggeus ngadatangan kampung Sokol. Juragan Baja terus bae ka balai desa Sukamenak. Sadatangna gubrag bae setengah ngabebeutkeun maneh kana kursi. Sedengkeun juru tulis Soma jeung tua kampung Sanukri gupkek darariuk teu terus balik ka imahna. Kurang ajar si Sarbini kawas nu kurang saendan. Ari nu aya di deuleuanana kabeh ditolak, tapi jelema kokoro nyoso mararatosa ditarima. Naon geura untung minantuan kasih unan, ari lain rek dipake purah tugu kebon mah. Juragan Lurah Barja nu ngarasa jadi papayungna di desa Sukamenak kawasna masih neteulis sakitu geus aya taunna teh. Rupina mah juragan sieun ku si Asmita margi apanan si eta teh sobatna si Unan. Mang tua mairan ngandung maksud nu hayang kapake ku dunungan. Alah, naon pikaserabeunana si Asmita pedah eta bedegul. Endeuh sakali ngiprat oge piraku teu ngajengkang. Ieu mah rupina Mang Sarbini teh katipu juru tulis Soma nembrong kana pepeta ngalah diandel. Nembrong kana caritaan sabari pepeta ngalah diandel. Naon pika sieunana si Asmita jelema teh kagak begitu. Empung borangan pisan teu beda we jeung si Sarbini matak dipika sabeleun. Nya matak pika sabeleun teh sakitu hirup langlayeuseun pamajikan mah herangnya euy. Lurah Barja bari ngaret ka juru tulis. Nya memang kagaduhna mah teu aya, namun dina kabiasaanana piraku teu kaemut. Si belang nusok ngaranjah lambur purah ngabedog domba geuning beres di perenan. Mang tua nyaritana bari ngabirgidig muringis. Kumis sangadulang nage ngadadak lempes kawas diulas ku dikodok medok. Nya kakara inget, tapi ari pamajikan nama si Esi bet matak ngarangsang dan nya ka ngawawejet ka anu hate kuring ieu teh. Lurah Barja humbadoar. Da atuh mohon eta mah tuh juragan. Ya tos pisan. Ning Nyi Esih ka Asmita mah nya tibatan Nyi Esih ka Asmita kitu maksudna teh kedahna mah kaagan. Womi kaagan mah deuh nurup cupu pisan. Moal bawa kawas bagawan Sokalima sareng Sri Kandi. Tua kampung lir anu ngawibita panonna ngararet ka juru tulis. Sugan teh kuring bae nu boga pikiran kitu teh. Eta tadi waktu panggih dilakna matak jeblak, keletna matak nyeredet, maling-maling leretah ka dunungan urang. Juru tulis ngengkolan puguh sarwana dua-duana oge tukang gegerejet nu burung. Bisaan wae Ki Ulis mah ari nyarita teh. Puguh euy teu kagok ku si Asmita mah. Ceuk juragan Lurah seuring hehe nungkupan sunggutna anu pohang. Ki Asmita mah kitu diceumpal oge teu nanaon urang akalan we atulah di dagoan talingeunna nya di dagoan dina talingeunna dina balangahna maksudna teh
Mang tua ngahatean. Nya, pong. Lebarku bahenolna euy. Cek juru tulis ngabung buan. Karena caritaan tua kampung. Dahu lis kitu pisan sakitu geus anakan oge beuh dewek mah moal lebar nurunkeun ku nyawa ceuk Lurah Barja. Roket bray pantom balai desa aya nu nyurungkeun di luar. Ana pecenghul teh Nyimas Romlah nyaeta pamajikanna Lurah Barja anu kolot puguh imahna teh teu jauh ti dinya. Naon anu bahenol teh Ulis? Ceuk Nyimas Romlah bari ngareret ka Ulis Barja. Sabreheun oge kabireungeuh parobahan beungeutna nyak pias. Eta non munding sunbu bule munding bule tembal juru tulis Soma agak eueuh sabulang bentor ngajawabna puguh bangsat dibentahkeun. Pantes atuh ari munding bahenol mah Kang Lurah nya Kang Lurah oge mani wantun eta nukerkeun ka nyawa. Ku munding anu bahenol mah munding kagungan saha cenah Kang Lurah? Nyimas Romlah ayeuna mah malik nanya ka salakina. Paromana teu riuk-riuk siga nu teu ngandung naon-naon. Taeun eta teh taeun lah dasar we eta masih Ki Ulis. Munding lintuh hayo disebut bahenol kawas Lurah Barja. Ceuk Lurah Barja teu kebat. Kawas awewe nya. Nyimas Romlah gancang nempas. Pasamona ngadadak robah ayeuna mah panonna buringas ku raut Haseum. Kitu weh nya. Init-initan teh lain ngontrol hayat anu kurang daharna, kurang pakena, tapi ngadon undar edor neangan bikang. Nah teu wareg keneh sakitu geus boga opat teh Kang Lurah. Nyimas Romlah ayeuna mah bener-bener ngambek. Si horeng teh tadi manehna teh ngintip-ngintip di luar. Kunaon ieu teh ari Nyimas sok tara puguh-puguh. Batur mah keur nyaitakeun muning depa. Nyi omah sok goreng sang kasara teh. Juragan Lurah siga nu heueuh ngambek ambeh di piandel. Oh, nah pamajikan si Asmita teh munding kitu. Teu gablek ka era. Awewe geus gablek salaki hayo bae dipiinget rek di koromeo da ieu ye. Pamana ye juru tulis. Sacingeun jeung si tua kampung gejol. Nyimas Romlah ambekna jadi murang maring. Mireungeuh Nyimas Romlah bener-bener ngambek. Nya bener-bener ngambek mah teu wudu Bahek oge Juragan Lurah muringis bari ngusap-ngusap tarangna nu garinjul sesa kuris. Geus asabek weh tulak panto dangsa dina huluna. Atuh juru tulis murungkut suku duanana ditarik. Diukna semu ngajogo. Tuurna nyolocos kaluhureun sirah. Paingan disebut cacingeun. Da awakna jangkung kuru luruasanan panjang pisan. Komo mun dibandingkeun jeung tua kampung. Sanukri nu harita diukna dina bangku gegaleongan kawas parahu dina ulin ombak banyu. Maksudna mah dek nyarande ngan banggo teh eueuh panyarandean ari awak ngadeg-deg tur nyorocot ngarasa pauh ningali Nyimas Romlah nu keur nyeuneu pamawaanana. Ari nyi omah aya ku keukeuh ieu mah keur nyaetakeun muning si Asmita lintuh hade piara mun dibikeun daek nah nu keuran ku sawasa kotak. Nya ditukeran ku sawasa kotak. Juragan Lurah neger-neger maneh mungkir. Bohong. Jengkol aya usumna, ekol mah sapapanjangna sidikeun ngobrolkeun si Esi. Nyimas Romlah nyentak. Gek manehna diuk dina bangku panjang nu hijina deui. Satengah ngabobotkeun maneh. Nah atuh anak porea teh bangkuna nyung kedang lantaran diukna sisi pisan. Halah ieu tolong. Nyimas Romlah ngocak leungeunna loroesan. Anu saterusna ngajurah roh dina ubin. Aduh ieu sia nu mau mawa sial teh bari kerewek wae kanu kalomna.
belawar dibaledogeun ka juru tulis jeung ka tua kampung. Puguh we eukeun mah maranehna oge ngarasa reuas nempo nu ngajurah roh teh. Ayeuna katambah dipalengpeng ku kelom. Baris bae kebenangan mun teu inget kana ulin jurus pamonyet Mang Pret mah. Tapi orok kaya mangpung teh sial. Salamet aya tina kelom mah ngan milepas teuing nyingcetna. Sedangkeun bangkuna anu keur didieukan teh eueuh panyarandean. Atuh koleang we atuh ngajuralit sirahna nutug leungeunna ranggah bari roroesan. Bareng jeung ngagublegna mangpung atanapi si juru kampung gitu nya pamirsa. Juragan Lurah ngagentak muruka Nyi Romlah anu keur kusah kose. Ngan orok kaya sukuna ti Kudawat kana suku Bangku. Anu teu ampun deui ngan kedebut bae labuh nang kuban nepi ka bendona ti Gogoloncong. Ai nu kunaon atuh Nyi Omah teh? Harik sia, harik hingkah sia. Kaditu geraneangan deui nu bahenol. Ceuk Nyi Mas Romlah bari krewek kana sapu puguhkeun nafsu keneh. Tuman sia laki-laki lalaki teh loheor mah kudu diwalah ku aing mah. Kudu kieu ye. Heuh. Kituna teh bari habak-habak nenggeulan salakina anu keur nang kuban. Teu eureun-eureun ditenggeulan. Aduh, ampun Nyi Omah, ampun. Juragan Lurah nangkisan gagang sapu bari poporongkolan. Bade we nya pesing nu dikarepuk. Montong ampun-ampunan sia. Tuman kolot teh ngan kokorobet bae. Nah teu seubeuh ku pamajikan saopat-opat teh. Dilawan oge karo-karo ge lo kuniang Juragan Lurah hudang belenyeng bae lumpat kaluar ti balai desa. Ti babaranting teu sirikna notog-notogeun maneh. Bendona mah cul bae. Meuni deple urut kagalai. Euleuh. Sakitu heula panginten pamirsa nu kapihatur. Sejahapunten segala rupi kakirangan sareng kelepatan sim kuring. Mang Odik dina nyanakeun jejer carios gumilar anu bagian ka-7 ayeuna nyakeun ke bagian nu ka-8. Insyaallah enjing kapayuna tiasa kapedar deui ku Mang. Sakali deui ka pamirsa sadayana hatur nuhun kanggo sokonganana, dukunganana, kanggo pangrojongna kanggo channel Mang ieu. Deuli anu teu acan mangga gerak toel eta subscribe-na nya, si subscribe teh toel. Terus aya eta gambar loncengna oge sami dicabaknya gambar loncengna supados engke uploadan enggal nu Mang teh tiasa kauning aku pamirsa sadayana. Kanggo sarana oge kudu Mang diantos pisan saran sareng kritikna eta curhat-curhat teh tina kolom komentar mangga bade naon wae oge mangga geura seratah dina kolom komentarna kitu. Hatur nuhun sakali deui ka pamirsa sadayana. Hapunten boh sapanon carang sapakan Mang sedia undur diri ti pamirsa sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.